batur nyampe ke hiji-hiji cenah eta. Diuk aja diuk. Ulan teu ngomong. Dah kudu keur ngomong dengan kita. Hakan geus eta. Dulu itu aya amulan ngaliwat. Digana ieu amulan teh mawa nu gering teh mencret. Bau tai ka dieu. Hitut aing anjing. Eta bekok. Jadi maneh ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sabab? Teu neuleu. Jadi nu salah? Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Naha aing? Dengekeun belegung. Geus pugu pan aing mah teu neuleuh ka sia. Nah sia nu neuleuh ka aing. Hanging ka itu. Ya mah ngahalangan jeung aing emang naon? Emang aing nyucian ku sia. Buset. Kurang ajar si awas disantet ku aing. Mina teuing sia teh. Gini aya Gusti. Mana we teh aya Gusti da Manggus? Si goblok Gus ka Gusti. Bukan ni raya lu menurut ini layang rana. Ni layang rana. Sedanten dia bala tamtama hangkot puta. Wah. Jaga kasih babang tos Gusti muga tapi kalian kabingahan sih. Asya kumaha ngomong teh gajang-gajang teuing. Supados tereh. Tereh laun, tereh gajihan. Calukan batur-batur, kan? Batur-batur calukan. Boros bes. Beres bos lain boros bes. Oh nya tuh salah wae nya tuh. Busuk. Iya. Hey my brother everybody. Naon? Come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti. Come on. Komo eta? Kesindang ieu. Naon? Kadieu anjing. Teu ngartieun meureunana. Gedeg. Mau balik anjing. Mau balik. Datang sih mau balik ya. Kacau. Biar nama aing hayang tenang hirup di dunia teh. Hayang nyantai. Datang sih mah kolesterol naik deh ya. Mau balik anjing kan. Kunaon atuh? Kunaon panyawa anjing budeg. Bating cager cager nahaon nepi ka kiamat ya mau cager.
Da celina di beton juga belum ya. Alah, aduh api-api ngalamun. Api-api ngalamun pana celina mah guru ti jerona teh. Di jelona teh brrrr. Aduh. Alah. Kita ka aing nanya. Maha. Saha nu maot anjing. Biasa gitu. Bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut jeung balongna goblok. Gereja tempok ra. Ai teh resep aing teh euy. Nyangakeun sima pangabaktos Gusti ditarima. Ulan tuh. Cek aing oge nya budeg. Alah, tong dijawab Gusti percuma. Kacape-cape. Mending meser obeng we. Keur naon obeng? Rojok celina. Alah euy. Nyangakeun sima pangabaktos Gusti. Ai. Ditarima sia teh. Naon-naon iya. Aduh, kita minta tulung merong kain aja merong. Minta tulung aja merong kain segedeng deh gerak tempo. Ning henteu. Acan aja gelak tuh. Geranya merong. Ya, ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Geranya tuh, lihat tuh. Tuh. Ya. We merong. Cek aing ge merong. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apalan atuh nu anjing. Nampo we tuh. Songot sia bau bangke. Songot sia bau bangke. Alhamdulillah. Bau bangke alhamdulillah. Aduh, ngaon kadengena teu sangka ngiring binga. Ere kawin anjing. Nu kawin anjing. Songot sia bau bangke. Teu sangka irahan nikahna. Bade ngiring binga jisim abdi. Nu kawin. Saminggu deui anjing. Moal balik anjing, moal balik. Teu sangka geuningan maneh menang jodoh ngiring bingah atuh abdi. Insyaallah jisim abdi bade ngiring seserahanana. Saminggu deui mah ka urang mana? Nu kawin anjing. Nu kawin. Oh, ka urang Banjar. Alhamdulillah ngiring binga kumaha sia we anjing. Amin, mudah-mudahan jadi keluarga anu sakinah mawaddah katut warahmah didoakeun. Masya we anjing tah kitu amin gitu anjing. Aduh anjing kumaha denganan anjing. Lan sumuhun. Teu sangka dulur urang ge bade nikah Gustinya. Sumuhun. Bade ngiring siserahan. Oh sae mangga. Tuh, dunungan ge bade ngiring siserahan. Naon? Cajing naon deui? Bade siserahan nyenakna sesoangan. Sesoangan lolobseran. Nya ayeuna mah hese lobster teh lah kandangan teh mah. Nya susah. Ulan. Sumuhun. Jong awis dina ayana ge. Naon. Oh, ari cumi-cumi mah loba. Ieu mah lobster anu naon teh kaboki abdi. Lobster mah ngan ulah seueur teh bisi kolesterol. Ulah batik nu kumaha? Asin mah loba. Nya jama roti pangpangna naonana? Keun anta. Sumuhun kitu. Pada kitu hiji-hiji lieur abdi narosna. Oh, nu ngomong anjing. Batur jana rempe oge. Batur jampe ke hiji-hiji cenah eta. Diuk aja diuk. Kulan teu ngomong. Dah kudu ngomong dengan kita. Hakan Gusti eta. Dulu itu aya amulan ngaliwat. Naon amulan?
Igana ieu ambulan teh bawa nu gering teh mencret. Bau tai ka dieu. Ah, Itu tai anjing. eta bekok eta teh. Jol ieu si juri ka aing meuni musingkeun si teh ih kawas lain ka kolot kabina-bina teuing si teh belegug ae bodoh si teh kabina-bina teuing si teh nepi ka kitu-kitu geus anjing naon sadeuleu naon deuleu nah, saya belakang cangkeng. Alah. Walah, Naon Asia? gletik-gletik kayak galak sih eta mah. Galah naon ngawaku naon sia ka aing. Naon? Alah. Naon? Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Emangnya gua cowok apaan? Alah, Masalah buat lo. Ya salah maneh. Salah naon aing? Ya, mun lempang teh heug neuleu. Sia mah tungkul yang ngadudud. Jadi sila sia diadu jeung sila aing. Oh, gitu. Jadi maneh ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sabab Teu neuleu. jadi nu salah. Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia Naha aing? dengekeun belegung. Geus pugu pan aing mah teu neuleu ka sia. Nah sia nu neuleu ka aing, hanging ka kaitu. Ieu mah ngahalangan jeung aing emang naon? Emang aing nu sieun ku sia. buset. Kurang ajar si awas disantet ku aing. Wah, Mina teuing sia teh. Gini aya Gusti. Mana we teh aya Gusti dah manggus. Si goblok Gus si ka Gusti. Gusti, tunggu ke sia teh maketi. Kumaha aing? Aya naon Gus? Ge heula. Lan, Ge heula. mending ayeuna. Lain ke daguan. Ngantosan sapan abdi tos ka dieu. Engke cenah. Eda, da lain ka maneh. Ayo. Eda yang miluan Yang miluan yang di aku rombongan. Ayo. Bina-bina teuing sok sia ka bina-bina teuing gustinya. Nya. Tuh. Tak gusti oge nya. Ayo. Bina-bina teuing. Situ mah goreng patutnya. Nya. Tuh. Pami abdi kasepnya. Henteu. Tuh. Cile jeung dunungan si goblok tuh. barang atuh. Heeh. Datang ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana Kampung Jukung sayuran keningkatan pembangunan Solale-lale Wah-wae aya di mana patutus hariring dipirik ku gening hariring lain nu kuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu
maha wenang Tapi anu maha wenang eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempukan Elingka Purwadu mati Purwadi kurang jadi Rap dugang ya rap tuking detya hingkang samus rapta Rap dugang ya rap tuking detya hingkang jajar pinara Satengah ing marga Sedanten ulah dia balatam tamah hangkut buta Parantos sempak merbayak sadipainen yikipati kunirahangan dika Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya nu parantos datang pamili anu parantos sumping nyosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur Coba. si goblok dan naonannya batur-batur rampak sekar poka grup der manerikan maneh kaciri siapa hayang kapuji kununungan teh kaciri siapa hayang katangar kununungan teh matak naon lamun guyub jeung batur Palui teuing songot-songot aing songot di paraban ku aing songot di wawalan ku aing kumaha aing we lain kuma aing pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu hararayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing ngahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing beh wanya anjing nu beunghar bukan nah saya teh mamawa kana buuk dawa buukan dan kahyang aing mending awa buukan aing tebatan sia untuk mana juga pager untuk aing juga pager cenah percuma anjing nanya sia eta hayang nanya wae teh geus cicing lan cicing nada teh lompatan tadi ge cicing maksud aing teh cempe wah jempe gitu mun teh tadi jempe gitu da abdi mah jelema na nurut lamun cek denungan teh jempe abdi mah jempe Ya nurut. deui abdi mah Tara si eta mah. lamun si itu di teh jempe teh hayo we salah diomongkeun abdi mah moal Gusti lamun cek denungan jempe sungut teh kawas teh kaput tara ngomong deui abdi mah Tara si eta mah. lamun si itu segala diomongkeun Hutang-hutang. kalau hutang-hutang diomongkeun abdi mah mau diomong sia nu gandeng Trek cempe sia teh sungut teh Tereureuk nih eta. engko ditarik jempet tapi dicarekan wae da sia gandeng kaneng kene Gusti tarik
Nanti malah launan. Coba eta. Kadunungan ngalawan sia. Curig teh sia. Iya bawahanana jurig. Donongan anak genderuwo. Coba. Kasaha si genderuwo teh? Hah? Kasaha sia? Kasaha jeung genderuwo teh? Ya kadonongan. Aduh. Dikepret sakuaing. Yang ditakis. Ay. Sia teh ngalawan. Sanes ngalawan ada keprete nyerinya ditakis. Malik-malikeun sia teh. Prete balikeun mah tutung. Aing. Si goblok lamun deket didagor ku aing. Untung jauh. Meni mumul eleh ngomong teh goblok. Jeung tebatan eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah. Paingan kontrak wae aja gitu. Mina teuing menikah aing teh sariri we sakarupa teh sariri. Mina teuing teh ka batur boga kahayang ka batur aya kaleuwihan teh siri. Nasan nu sirik ka sia? Mane? Mina teuing sariri. Yah, sirik teh nahaon sia teh aing teu teh sirik. Sia teh nahaon sia teh? Dugule. Budak dugul kudu ditek. Kasanya buat dugul teh? Nya kudu dugul. Oh, sugan teh kain. Bisi kain. Aya naon ye teh Gusti? Aya naon-naon. Lain ka sia goblok. Ai sia bisa teh jempe. Bila-bila teh sok sia ngomong sok. Sok kau sebelah sorangan aing gede ke sia. Oh, antep. Nah, jelema teh kitunya barelikan. Lain urusan beli kita dinas sia teh. Bila-bila teuing ai. Kayak karasana mah geus eueuh aing. Da mana wa aing mah rame lah duga-duga. Oh. Enak rasana teh kitu we kain teh kitu. Ka baca. Ya mah ngomong gitu gini. Ieu teh aya pikir saeunaon Gusti kieu. Panglah dikumpul teh. Jangan ngerti mana. Ya kadaro itu jeung ieu jeung itu. Gusti tina naon dijieun teh si Haji. Geuna si ieu we sabar si Haji teu ngadenge. Goblok teh. Ngaganggu. Cik atuh ngararomong meni jara rempeh kieu ieu teh cek aing oge Haji. Majar teh teu ngomong. Alah lain teu ngomong ceuli sia sepi anjing. Budak-budak teuing sia teh kasupan cai asin sia ceuli teh. Ngagolak mun sia di dinya. Bade naon ieu teh Gusti? Ieu. Panglah dikumpulkeun teh aya perlu. Perioge naon? Kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Nyaeta wireh raja urang teh bade jengkar ka luar negara. Ka luar negara? Ya. Bade ka mana? Ka negara Pringgandani. Bade naon? Ngiring sayembara blabar kawat adu jago. Blabar kawat adu jago? Ya. Naon sayembara? Uluh. Nyayembarakeun naon? Raja urang teh palai garwaan deui. Palai nikah deui? Ya. Ieu mendunungan ngan kawin jeung kawin. Hari nikahna teh nyaeta ka Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani. Pan Ratu Pringgandani mah geus boga pasalaki si Bima. Geus maot. Aduh, eta sora. Si teh sora teh nyinarikan kitu. Ngajelengeng gitu. Apaan kaget, mah nya nu kaget. Maut banyak itu. Aing ih. Aya wae. Ya Gusti tanya wae, ai teh kesel aing nanya aing. Nah, Bima teh maut kunaon? Doing cenah di laut maut teh. Halo, karunya teuing. Moal katu di laut teh ieu naon teh? Kabulusan mah nya. Ngojai meureun kabulusan teh Bima teh jadi meureun teh balik deui ka dieu kabulusan ditu ngamang jiga tai ditu nya. Coba eta ngomong.
aing pecat cek aing Gampang dipecat mengalamar deui we. tuh nya si anjing mah dimul eleh ngomong teh tah wayahna ayeuna urang sadayana urang init ka Pringgandani jajab Sang Nalendra bade geuning saemara ai nu jadi jago saemarana nu jadi jago saemara teh nya eta anakna Arimi ngaranna Gatot Kaca uluh Anjir. Si Gatot Kaca Gusti. iya Alah, naon sia naon si Gatot Kaca mah pasrahkeun ka abdi Gusti. Pasrahkeun ka abdi Gusti Gatot Kaca mah ya jeger batu hiu teh ieu ya. Mah dua korokan si Gatot Kaca mah sok tingali dina prak-prakanana. Wartoskeun ka Gusti Prabu jisim abdi ngiringan saemara. teu suri kitu nyari gitu benar Sok tingalikeun. no kitu anaman tingalikeun keun antep cenah disiksa teh si goblok Sae upami kitu cenah hayo urang pada lumampah nya tengah cucuk negara Pringgandani sae mangga. Yo. Ini cara. Ayo Syah. Ayo, kita ayo. Ngalet ngeuing ngapa nalet kemat